sampurasun sadaya dulu ti lembur baraya nu ti kota panggih deui jeung urang Haris 12 pas edan di mana ieu cing ieu teh aya di kampung naon ieu teh Mang Kampung Bongas Desa Padamaju Kecamatan Pagelaran Cianjur Selatan nu jelas ieu di Cianjur edan kamari urang geus panen cabe. Jadi pemirsa ngala cabena eta teh di kalarieu teh hiji-hiji nu buruk nama ulah ngalalau. Pokona loba pisan dan ayeuna urang erek ngawawancara petani anu aya di Bongas. Ayeuna di Bongas keur usum panennya. Usum panen. Ayeuna urang wawancara dengan Bapak siapa gitu namanya men. Ayo men. Pak, boleh kenalan Pak? Oh boleh. Dan dengan namanya siapa? Bapak Bambang Erdiansah. Bapak Bambang Erdiansah, ya. Dipanggilnya saha? Palili. Palili, jauh-jauh Bambang Erdiansah jadi Palili anjir. Tapi kena. Batuk heula. Pak, panenna alhamdulillah lancar. Alhamdulillah waktu ini mah agak begitu baik. Ya. Dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin mah. Cuma bagian jarami unggul. Bagian jarami unggul. Pak biasana hasilnya ya panen sabaraha? Biasana ya Pak ya. Kalau bahasa Indonesia mah kalau hasil gitu Pak. Kalau hasil ini luas tanah sekitar 17 are ya. 17 are teh sampai 6 kintal biasanya. Biasanya 6 kintal. Tapi ningali situasi siga kieu mah kumargi kamarina kahiji kuhama terus ieu teh kena kengeng sekitar 3 kintalan lah 3 kintal yang jauh teuing teu 3 kintal setengahan. Jadi ayeuna nu tos kajait kela Pak ieu teh pare naon ieu namina Pak ieu? Ieu teh nu disebatna teh pare Arjuna cenah. Pare Arjuna alhamdulillah pare kos wayang atuh bapaknya. Iya da ieu teh kombinasian cenah. Kombinasi. Ieu teh naon disebut teh kawinan antara mana gitu. Oh, tah ayeuna kieu Pak ieu tah. Di dieu sami teh Pak ieu lamun keur panen harga pare sok murah atawa mahal? Ya biasa lah politik mah juga kumahanya giliran panen parena loba murah giliran parena keur eueuh mahal tah ayeuna kabeneran pare garing teh tali anu 500.000 per kintal. Ieu tos kenging sabaraha kintal kira-kira? Kenging sekitar 3 kintalan. 3 kintal 5 kali 3 alhamdulillah berarti kurang leuwih 1,5 juta panginten banyak. Jadi pertanyaan hiji deui panya ya. Tos bertani itu sekitar berapa tahun Pak? Bertani tos lami sabar sejak nenek moyang jadi petani tapi kumargi abi jarang di buminya. Di kota wae gitu. Sekalian kalau murungkul lah ngabantosan mun itu tuh pun bojo. Tunju dibuat manginteronya. Mungkin Pak aya naon pesan-pesan buat Menteri Pertanian misalkan berak waktu ulah mahal. Wah mungkin ada pesan-pesan Pak teu? Nyari pesan mah ke pihak yang terkaitnya. Tolonglah dibantu sebab pihak petani khususnya petani penanam padi ya. Jadi tolong pupuk istilahnya jangan sampai dipersulit. Sekarang itu pupuk itu agak mahal, nggak sebanding dengan harga padi. Harga padi misalkan berapa, pupuk udah berapa. Jadi petani itu hanya sebagian kata orang Sunda mah dahar nagalengan unggul. Dahar nagalengan. Jadi intinya minimal atuh berak teh ulah mahal teuing. Berak mahal atau pare mahal banyak. Gitu. Mungkin Pak ada satu pertanyaan lagi gitu ya, bukan penutup ini masih banyak lagi. Ketika Bapak panen nih ya, hal apa yang dilakukan pertama? Misalkan kan sok pitamian gitu kan, maksudnya ada istilah pitamian gitu. Menurut Bapak pitamian itu apa sih Pak? Kurang tahu ya bahasa apa itu pitamian teh. Pitamian langsung dibuat cenah geuningan di tamian heula cenah geuning tah. Istilah aja mana ya nama.
Mitamian. Mitamian, maksudnya mitamian barudak Iya. mitamian. Mitamian. Mitamian itu naon sih, Pak? Kalau bahasa itu mah sebenarnya namanya bahasa budaya, Budaya. tradisi. Tradisi. Adat-adat dulu mah cenah aya rujakan. Rujakan. Aya kemanghajuang aya mah tos teu aya Terus aya budaya aya nama. Bapak tak yang mundur, Pak tak yang grogi, Pak. Kamera kan aya di TV. Oh iya bisa 3 juta. Wah, Trans 7, Pak. Jadi Trans 7. Aduh, maaf. Ayeuna Pak kade ya, ieu entos ku kolektor eta wato masih kumuning. Oh, masih manual, masih ngagunakeun tenaga muning. Jadi Muning. mas sadayana ku margi daerah pesawahan nya kitulah bukit-bukit ning seperti itu sawah teh jadi jeung jararo lah Jararo. di dieu Nah, mah. menurut Bapak pengeluaran ya, Pak, mending kumuning, mending ku kolektor. Pengeluaran mending iritan ku kolektor. Kolektor. Nah, diborong aya muning mah setengah hari teh udah 100.000. 100.000 kumuning. Yang sabar menit, yang? 5 menit 1 menit emang. Oh, mungkin gitu Paknya. Hatur nuhun Bapak ya tos tiasa diwawancara, mudah-mudahan panena hasilnya Paknya. Oh, insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan hasil. Mun hatur nuhun Bapaknya. Mungkin aya salam-salam kangge penonton anu di mana misalkan. Salam sejawa se-Indonesia. Selamat sejahtera Selamat. dan berbahagia. Semoga damai selalu. Oke. Hatur nuhun Bapaknya. Yo. Hatur nuhun. Oke, jadi pemirsa, hari ini teh saya teh ngawawancara anu keur dibuat di Bongas. Tanya di dia tuh. Wih, indah pisan coy ka dia coy ka dia. Dan marane kudu apal heueuh anu kieu teh. Kudu nu kieu teh ngaranna teh Jarami. Bahasa Indonesia Jarami teh naon nya euy? Jarami, ari gabah naon gabah? Oh, jadi kade men. Maraneh kudu apal heueuh. Tah. Ye. Anu ieu teh ngaranna teh daun singkong alias daun sampe. Ieu ngeunah lamun di dahar jeung asin pedang ngariung dinu kieu jeung tatangah ngaliwet kitu nya. Aduh. Pokona mah hatur nuhun pisan. Mungkin sakitu wae nya. Hatur nuhun.